mana teh? Nambe Uwi. Aduh, meni getok kitu wayah kieu nembe uwi. Biasa we milarian sasiereun sabeunyereun. Reugeuk atuh kitu mah moal ripuh teuing. Nah, make jeung moal ripuh teuing. Eta ning keluarga teh mah beuki sieur jeung beunyeut. Saring sakoplok ngomong teh. Gede amat di rumah teh. Naon? Manuk taon namanya. Tong osok dedengean. Manuk kitu mah, manuk naon eta mah. Ya lama penasaran. Hayu ieu mah budak parawan ulah ngadedengkeun manuk kitu. Sok hayu. Sadenge-dengena teuing ceuli teh Lainnya teh urang teh pagawe teh ngan kieu we ngaliwet-ngaliwetnya. Ya teh. Gampang orang sukses mah dibawa. Kadenya mau sukses bawa abi. Tenang, lamun urang sukses, urang meuli mobil hiji. Wah, mobil naon teh? Urang meuli mobil Koldola. Nah, Koldola lain mobil mewah. Kan urang jong-jong dihareup nyupiran didinya di tukang. Masak tahu bulat. Atuh teh mah dagang gehel. Aduh, nungguan pare teh nya manuk-manuk. Kumaha ari dinya tunggu pare teh? Pan ieu ge teh keur nungguan. Atuh naha itu manuk teh digebahkeun nungguan teh? Tukeun bae teh da pira hiji dua da teu mawa karung manukna oge. Tong dianggap sepele sia manuk mah. Nah, kumaha kitu teh? Manuk mah jiga teu barang bawa, tapi barang bawana gede. Nah, bisa kitu. Geuning eta teh aya manuk asup jolneun budak ngajar beuteung. Gebahkeun. Burukeun aya nu baong. Aisyah ngaran pemajikan aing gop. Manuk abi. Ganti ke pemajikan aing. Emang Ben urang rek balik ya. naon balik atuh. Terus monok dan urang lah. Rek naon urang monok teu maneh? Perlu atuh pemajikan aing keur men. Asia goblok aya nu kejeun serep. Aing mah gagal. Tong ngaku-ngaku awewe sajati lamun misalna ngompol can bisa bari nangtung. Ngaku-ngaku lalaki sejati lamun ngobrol can bisa lepas tangan. Apaan sok dipanggil pangan kan ku ibu?